wabarakatuh. Ka Jepang meuli calana. Di jalan ketubruk kuda. Tepang di sareng Ibu Mona dina pangajaran basa Sunda. Nah, minggu kamari hidup tos di pasien materi ngeunaan wangunan sisindiran, ciri-ciri sisindiran, jeung wanda atau jenis-jenis sisindiran. Sakumaha nu tos didugikeun minggu kamari yen wanda sisindiran teh kabagi janten 3 golongan dumasar kana wanguna. Anu kahiji rarakitan, anu kadua paparikan, anu katilu wawangsalan. Rarakitan teh asal kecapna tina rakit, nyaeta sebangsa alat transportasi di cai. Dijieuna tina awi, ai wangun rarakitan teh papak di puhuna. Maksudna papak di dieu teh rata puhuna. Jadi wangun sisindiran rarakitan teh maksudna kecap mimiti antara cangkang jeung eusi teh sarua. Contona kieu. Anu kadua, sisindiran paparikan. Paparikan teh asal kecapna tina parik, anu mengandung harti parak atawa deukeut. Maksudna, sisindiran paparikan mah beda jeung rarakitan. Bedana ari rarakitan mah antara cangkang jeung eusi teh kecap mimitina sarua, ari paparikan mah ngan ukur padeukeut sorana wae. Jadi dinamian paparikan. Tah ayeuna nu katilu, wawangsalan. Beda jeung wangunan paparikan atau rarakitan, wawangsalan mah ngan ukur 2 padalisan. Anu kahiji padalisan cangkang, anu kadua padalisan eusi. Dina wawangsalan, padalisan kahiji nyaeta ngandung kode-kode atau ciri-ciri pijawabeunana. Anu kadua, biasana aya sora engang anu deukeut jeung jawabanana. Wawangsalan teh aya nu nyebat oge tatarucingan. Nah habet kitu. Sabab sisindiran wawangsalan mah hampir sarua jeung tetebakan atawa tatarucingan. Nyaeta kudu diteangan pijawabeunana. Tah katiten namanya wanda atawa jenis-jenis sisindiran teh. Cik, ayeuna Ibu hoyong terang kumaha kawaruh hidup ngeunaan bedana paparikan jeung rarakitan. Coba titenan video ieu. Cicahom cilanyi. Nyi. Rarasaan buah ngora, tapi bareng bulas nak. Rarasaan ayah sora, tapi rupana. Ba, katumbiri di Cigalis, ti Citerep ka Ciamis, kaciri seri nu gelis, mun ditetep beuki amis. Sugante rambutan garing, sing horeng sawang ngajajar, sugante kabogoh kuring, sing horeng nu gelo anyar. Sora pantok di kagetrok, ditempok teh sasaha, ulah sok paka papayok, menjodok rek kumaha. Hayang teuing buah hiris teu bisa ngasakanana, hayang teuing kanu geulis teu bisa ngakalanana. Sepanjang jalan soreang, moal boleh di aspalan. Sepanjang tacan kasorang, moal boleh di akalan. Naik ojek kesuka jadi, lirena di jalan layang. Daek sote kakang Dedi kanu sejen mah teu hayang. Cuel saus jeung kiripik, sepancau jeung duren. Sanaos kuning ditampik, I love you teu liren-liren. Ti kotok ka ambe bau, di banjuran kudu seungit. Tong sok wani nyebut love you lamun encan boga duit. Saledos kerupuk kulit, kering parai rejeng cai. Sanaos can gaduh duit, aku ke palai nyai. Umi. Hayo laras sadaya tuh jawabanana, saha anu masih keneh bingung. Tah ayeuna Ibu bade medar watek sisindiran. Ditilik tina watek atawa sifat eusina, sisindiran miboga 3 watek, nyaeta silih asih atawa asmara, piwuruk atawa mamatahan, sesebred atawa heureuy. Sadaya sifat eta bisa aya dina unggal wangun sisindiran. Watek atawa sifat sisindiran ieu biasana aya dina jajaran eusi. Conto watek silih asih, upami mung heuheureyan sawios teu cios bae. Katiten tina kakecapanana yen eta teh nuansa silih asih atawa bucin cek budak ayeuna mah. Conto watek piwuruk, kamana jalan ka surga kaditu ka pangaosan. Katiten tina kakecapanana yen eta teh mamatahan urang sangkan milampah hade. Contoh watek sesebret, Euleuh itu pepotongan dikaleng ku aki-aki,
Katiten tina kekecapanana yen eta teh maksudna heureuy atawa banyol. Khusus wawangsalan, beda jeung paparikan atawa rarakitan, watek wawangsalan mah biasana silih asih. Contona kieu, belut sisit sabadarat kapiraray siang wengi. Kecap kapiraray siang wengi jelas ngebrehkeun yen nuansa eta teh mangrupa silih asih. Tah kitu rupina padaranana. Pami aya patarosan mangga dihaturanan di kolom komentarnya. Aya batu ningkang kabatur, diubaran kuduan babadotan. Sakitu anu kapihatur, kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Tepang di minggu payun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.